Mitra kaum dangu hanca anu katuna teh. Oh, poe ieu mah geus we tepi ka dieu lanan. Mun poekeun teu urang sare di pipir garduh listrik. Da moal naon-naon di dinya mah. Isukan urang usaha deui. Hayu kitu oge. Cek si bujil. Satulina mah eta dua jalma teh caricing di dinya. Ngareureuhkeun kacape bari nungguan peuting. Ngobrol paduaan, sanggala dicaritakeun teu puguh jujutanana. Nya akhirna teu kanyahoan reup weh peuting, lampu geus caang baranang. Langit angkeup daya bentang anu tembong. Lampu mobil ting salebrot nu leumpang beuki carang, nu dagang ukur hiji-hijieun. Akhirna mah kapaksa kudu sare di pipir garduh listrik, ngarengkol duaan, padu tonggong. Ayeuna mah tibra sare teh, mimiti tuman sare di luar, jeung cape ongkoh, ari beuteung seubeuh, nya tibra geus kitu. Kacaturkeun isukna panon poe geus moncorong deui. Jalan geus rame deui kota Bandung, geus nyaring kawas sasari. Mang Dasma jeung si bujil geus leumpang deui. Anu tujuanana rek neangan pagawean. Tapi dasar geulis sial, poe eta ge teu hasil deui bae. Estu matak pika nyerieun, matak sedih jeung nalangsa. Reup peuting eureun deui sare teh di mana we poekeunana. Isukna ngider deui bareng duaan. Tujuanana sarua jeung kamari. Kitu jeung kitu we unggal poe meh-mehan pondok pangharepan. Sabab usaha teh teu aya hasilna. Ngan untung si bujil nyakuan keneh duit meunang ngabegal teh. Najan bari jeung susulumbutan oge, akhirna mah kadahar kuduaan. Mang Dasma teu loba tatanya ayeuna mah, sabab manehna ge sadar yen butuh kudahareun ti mana bae asalna, kumaha bae carana. Anu penting mah ulah langlayeuseun. Kitu kaayaan Mang Dasma jeung si bujil. Nya akhirna tepi ka hiji waktu kira-kira saminggu di kota Bandung, bari jeung teu puguh tujuan. Si bujil geus beak pangharepan, Mang Dasma geus teu bisa hojah, kapaksa tarima kana nasib. Harita teh duanana ngalungsar dina teras toko. Pakean geus teu matut dekil kotor barau. Kaayaanana geus teu beda jeung tukang jajaluk. Buuk kotor beungeutna haropak pias. Kumaha urang teh mangna bet kieu-kieu teuing nasib teh nya. Teh nyana bakal kieu jadina yeuh. Teuing atuh Jil. Mangge poekeun nya kieu-kieu teuing mah. Nyawa teuing kudu kumaha bet teu nyana kudu ngalaman jadi gembel. Temal Mang Dasma bari gagaro. Panonna melong ka jalan nitenan kandaraan anu balawiri. Kumaha mun urang balik we tuh Mang lah. Heula ari kudu balik ayeuna mah jang. Mang maera ku anu di lemur kilang bara bisa mawa duit gede. Atuh awak-awak sing bersih. Era pisan. Gue kayak gitu pikiran teh Mang, tapi kudu kumaha. Urang teh tuh apan kaayaan batan sakieu ye. Cek paribasa teh mah hirup teu neut, paeh teu hos. Teu ngaler teu ngidul. Ke ari kamari boga duit di mana jang?
Pan panimu teh Mang. Ai mun ayeuna nimu deui nya. Asana hese lah ngarep-ngarep panimu mah Mang. Ayeuna mah kudu usaha jigana. Kumawe carana mah nu penting madahar. Urang jajaluk atuh yu. Da batur ge loba nu kitu teu eueuheun jag-jag bara main. Malah aya nu ngais orok ka parapatan. Batur mah namprakeun dampaleungeun bari peupeureuman. Malah aya oge anu teu boga pangabisan naon-naon bisana teh ukur keprok we wungkul. Geuning buk nanti rancung. Ukur keprok we wungkul bari dadalig dugan. Namprakeun leungeun menang duit. Da cenah asal keur dahar we. Kitu. Kumaha lamun kitu? Namprakeun dampaleungeun bari peupeureuman atawa bari dadalig dugan saeutik atuh. Kumaha lamun kitu? Nurutan eta geuning nu bukna rancung geuning. Rancung bukna teh. Tuluy ieu teh geuning awakna teh make tato di gambaran. Gitu. Bisa nanti keprok we wungkul. Kumaha teh lamun kitu? Ceuk Mang Dasma. Si bujil nyerengeh seuri. Asa aya jalan pikeun meuntas. Manggih akal anu hade pikeun ngungkulan kasusahna. Paromanana marah mah tuluy malik ka Mang Dasma. Eta usul teh hade pisan Mang. Mukakeun jalan pamikiran kuring ngadatangkeun ilham anu kacida hebatna. Tayna mah kieu Mang. Kumaha lamun urang kerja sama kumaha ari si laing. Mamang api-api lolong kuring anu nungtuna. Urang mapai toko bara main wapoe. Tapi kahasil boga duit keur pimodaleun. Kumaha teh lamun kitu? Wah, era tuh Jang. Mang mah. Era sote mun maling maok nipu atawa ngabegal. Bara main mah moal era aya nu mere syukur teu aya nu merekeun bae. Da urang mah kapahaksa apaan. Tu tempo batur aya nu mawa anakna. Aya nu dongkoan api-api bongkok. Aya nu api-api lolong. Eta teh kapaksa kabeh oge. Ta eta nu keur dongkoan tah tingali tah eta. Sok dalam mun aya anjing edan na meureun teu lumpat mah. Cek si bujil. Wah, can bugu. Buat deui geus jadi pacabakan mah tuh eta mah. Nya kajeun. Rek kapaksa rek henteu ge pokona maranehna bisa hirup. Datang tuh ari cita-cita mah sarua jeung urang Mang. Hayang jadi pegawai negeri atawa di kantor, make dasi, nyangarupan meja. Tapi ari kanyataan anak kitu rek kumaha deui. Jadi maksud maneh teh kumaha? Nya urang bara main, mamang api-api lolong kuring anu nungtun. Urang mapai ka unggal toko yuk. Da keureuten geus cukup ieu pakaian kalalotor kieu. Mang Dasma ngahuleng. Karek ngalamun ge geus ngaleket teh hade teh. Sabab bet jauh tina sangkaan. Kudu ngalaman kitu hoream teuing ari kudu jajaluk mah. Tapi ras deui kana kaayaan rek kumaha deui jalana. Mun lain jajaluk. Modal teu boga boro-boro keur usaha dagang. Sakalian dahar oge teu boga. Kumaha Mang satuju atawa henteu? Da kudu boga modal atuh Jil. Pan modalna mah daek jeung kudu wani api-api lolong. Keur ayeuna we wungkul lah. Geus boga modal mah ulah. Da kuring itu sudi. Kudu jadi tukang jajaluk. Era. Nah, kira-kira aya nu rek mere moal. Mang mah. Atunya kumaha milik we da rezeki mah aya nu ngatur. Pokona ari aya usaha mah piraku pangeran teu karunyaeun. Nu maling ge dibere rezeki komo urang teu ngarugikeun. Malah manguntungkeun ka nu beunghar. Sabab nu beunghar mere ka urang. Hartina maranehna boga ganjaran tina amalna
tak itu lah kira mimitina ulah isu ulah page teh urang ayeuna we ngamimitian kumaha carana mun geus deukeut ka toko atawa ka imah mamang kudu peureum lempang rumangieung geus jauh mah biasa we cara ayeuna tuluy mun ngomong kudu ngalengis sing bisa ngalah di bikarunya kumaha basana ieu contohna teh pasihan agan sing hawatos ka abdi anu teu aya sirahan sing hawatos ka abdi tos 3 dinten teu meunakna dagan mun ka toko kumaha pasihan agan cidekahna agan da kumaha we lah pokona mah sing bisa ngolona we sing ngalengis we pokona mah ngarah di bikarunya ya gaduh ieu urang mitemayan mitra akhirna Mang Dasma jeung si Bujil saluyu duanana rek ngajajal wawanen nyoba-nyoba jajaluk nurutan batur sabab di kota Bandung teu kurang-kurang anu usahana kana bara main aya nu bener-bener masakat aya nu geus ngabaku jadi pacabakan anu matuh nya harita keneh Mang Dasma ngamimitian diajar jajaluk manehna ingkud-ingkudan bari panonna meletet muntang kana tak-tak si Bujil anu leumpangna rumangieung deui pok atuh si Bujil teh ngaharewos siap Mang aya nu kining tuh ngaliwat urang ngamimitian nya sok atuh pegat ku maneh Jil cek Mang Dasma tekung si dilalar aya nu ngaliwat lalaki gini ngajingjing tas pasagi mani herang bersih dikabitakeun Mang Dasma geus pasang aksi pok ngomong bari namprakeun dampaleungeunna ngomongna ngalengis wasihan agan jeung hawados ka abdi tos 4 dinten teu meunakna da wasihan agan itu nanti bari nuturkeun ka eta lalaki rek eta lalaki teh eureun ret ka Mang Dasma naon Mang jeung hawados gan tos 4 dinten teu meunakna da hebat atuh sok tuluykeun tepi ka saminggu sugane ku pangeran dibere rezeki gede nu geto tirakatna mah dipiasi ku Gusti dipeheman ku pangeran cek eta lalaki bari leos init deui teu malire ka Mang Dasma boro-boro mere atuh ngahuleng Mang Dasma teh si Bujil colohok bari ti corona alok-alokan amak nyadak tanaga midek antukna ukur ngahuleng teu bisa ngucap lah gagal geuning Jil atuh lah Mamang salah moke salah nyaritana tuh lah pikasieun mongko teu can dahar can mangidahar tapi nyarita gagah ngalengis Mang ngalengis lain gagah kitu atuh bet moal percayaeun batur teh jeung deui gejul we jelemana Mang kacida teuing eta mah kawas ajengan we make jeung nitah tirakat si sablu sia arianeun kade mah nyaritana ngalengis nyaritana ngagerem gitu mah tuh sanu rek percaya yen Mamang can mangih dahar loh kumaha atuh Jil nya kitu keun bae lah ulah pada pangharapan ujian keneh ieu mah anggur mah pikiran naon kakuranganana ieu urang coba deui ka toko ayeuna mah cek si Bujil ngalelemu hate Mang Dasma terus duanana leumpang deui ngadeuketan ka hiji toko barang geus tepi reg eureun hareupeun lawang Mang Dasma namprakeun dampaleungeun wasihan agan nisuhunkeun sinekahna agan pokna Mang Dasma terus namprakeun leungeunna lila eueuh nu ngawaro nu boga toko keur sibuk ngaradangan nu balanja balawiri
Mang Dasma sababaraha kali menta sidekah mimiti nama lalaunan. Semua ngalengis ku lantaran eueun nu awaro. Timur rasa keheul. Pok teh. Kawas tadi tapi bedah setengah nyentak. Gan. Wasihan atuh gan lah sidekah gan. Nuker balanya ruwaseun. Malam aya nu ngarenyak bari ngaliuk. Naboga toko curing hakret ka Mang Dasma jeung si Bujil. Barakatak teh seuri. Boro-boro hayang mere kalanyeng seurikeun. Ngadenge naboga toko seuri nu keur balanya oge ting cakakak atuh. Heuh jabar reuwas. Jeung eta kumaksa jiga teh. Bari ting laliuk kanu bara main. Tu Mang Dasma teh reuwas. Celina asa panas malah si Bujil ge karacam keureuceum. Terus ngaleos init bari ku kulutus. Garelo Mang batan mere makalah kanyeng seurikeun. Da eta mah makalah kangareurewas kuring hampir lumpat tadi teh. Alah, can tapi kana milikna we meureun Jil. Ayo ah pindah deui sugan we aya milik. Kagok era kagok wirang mending urang tulikeun sugan we aya milik. Heuh lah kagok asong. Yuk ah, kade tong nyingsieunan deui atuh Mang lah. Duanana sahate satujuan. Sarua sumangetna teu aya kabosen. Tuluy mapai kaunga toko hiji dua mah teu marere tapi akhirna mah aya oge anu lea hatena ikhlas tu ridho mere sidekah sarta teu ngedalkeun omongan anu pikanyerieun. Nampa duit pamere mani asa ditonyok congcot bunga anu teh papadana. Padahal mah teu gede merena teh ukur 100 perak. Tapi keur Mang Dasma jeung si Bujil mah kacida matak bagjana. Ibarat sakecelak cai anu katarima ku jalma anu kacida hanaangna. Karasa tiis seger matak nikmat. Geus aya nu mere sakali beuki giat beuki sumanget terus mapai ka unggah toko. Teu nolih kana kacape teu malire kana kaera anu penting mah meunang duit. Atuh geus kitu mah nyaho-nyaho reup poek brai-brai lampu di jalan harurung. Di jero toko di gedong-gedong jeung sajabana. Beruy brai harurung lantaran beurang geus kaganti ku peuting. Nya harita Mang Dasma jeung si Bujil mimiti ngarasa capek regeureun heula ngalungsar dina emper toko geus jauh di tempat anu tadi. Mang Dasma jeung si Bujil geus teu apal teuing aya di mana. Da teu neges-neges kaayaan. Nu penting mah meunang duit we. Berkah Jil. Geuning ari kalahkeun ku handem di akalan mah ayeuna hasil yeuh. Cek Mang Dasma bari ngabudalkeun duit receh tina saku bajuna. Bororo kana teras. Tuh nya cek wing ge. Kudu sabar tah geuning hasil. Oh bener mun di kamarinya. Dasar kudu ngalalakon heula. Cing hitung Jil. Si Bujil nurut eta receh nu ngayang teh dihitung apikna keur. Ku Mang Dasma di Bandungan tekung silila geus beres. Tetela kabehna teh aya 2000 kurang salawe. Haha, mahi keur dahar 2 poeun ieu, Mang. Bagi 2 we atuh Jil. Urang pada nyakuan. Salah, Mang. Mun Mamang rek nurut ka kuring kieu carana. 1000 sakuan ulah dibelikeun kana naon-naon. Sesana keur dahar 2 aneun. Teu kudu dibagikeun duitna. Sakuan we ku salah saurang. Ngalana bareng, ngadaharna ge kudu bareng. Mun sapoe bisa nyesakeun 1000, sabulan teh meureun geus 30.000. Mun geus gede urang pake modal. Urang usaha kumaha we mun kitu, Mang? Satuju pisan lah Jil. Hade deui wae eta pikiran teh. Ayo atuh urang jalankeun pek cekal ku maneh. Keun biaya dahar ku Mang ceng celengan ku maneh. Itu nya heuh atuh ari satuju mah. Kitu ketak si Bujil jeung Mang Dasma dina ngungkulan kasusah anu keur kaalaman ku manehna. Geus kitu mah tuluy jajan sangu 2 bungkus.
di daharna bari sila tutug di teras toko anu tepati rame, malah teu jauh tina bak wadah runtah. Isukna kitu deui wae geus teu asa-asa, malah beuki wani beuki segut, malah aya kesempatan usaha teh dipetakeun kanu ngaliwat, kanu turun tina taksi, kanu boga toko jeung sajabana. Tetela najan teu kabeh merege, aya wae nu haat merhatikeun ka Mang Dasma jeung ka si Bujil. Sok sanajan arisanya nama duana ge jag-jag belejag. Kuduna mah bisa keneh digawe di nu sejen. Tapi kulantaran nyo pakaian dekil awak begang, beungeutna haropak pias, aya oge nu karunyaeun. Aya nu niat sedekah, aya oge anu ngan sakadar mung lila kasemahan. Satengah ngusir ku receh, tapi kumaha bae alasanana, pokona Mang Dasma jeung si Bujil meunang duit. Najan ukur salawe ti saurang, ari dikumpulkeun mah teu burung loba. Ngan teu anger sapoe teh aya meunang 2.000, 3.000, kadangkala ukur meunang 500 perak. Malah mah kungsi teu meunang sapeser-peser acan. Rada lungse dibere teu hasil mah tapi untung boga teuneunan sakalieun dahar mah teu gaplah. Jadi tamah pangalaman ieu nya. Nya bener Jil euy. Tapi urang teh mustahil lamun kudu terus-terusan bara main mah. Ku jalan ieu urang kudu bisa ngarobah nasib. Poe isu kudu leuwih hade batan ayeuna. Nya pogo saanu betah jadi tukang bara main atuh. Korban parasaan sanyana mamang. Komo tadi make aya nu nyebutkeun teu boga kae rasa kitu jag-jag make jeung bara main. Tah ieu matak nyeri teh kana hate. Sadih hate teh mang. Tapi kan bae lah. Hidung-hidung pameulina we atuh Jil. Ngan urang kudu boga rencana anyar. Rek kumaha saduluyna. Mun geus boga modal. Sanyana geus hasil naon kitu geus kesel lah. Hirup di Bandung teh mang. Hayang balik ka lemur tapi era lamun teu babawaan mah da meureun nyangkana teh tas usaha. Takulaneureun kitu, ayeuna mah kapaksa urang neangan usaha sejen anu sakira rada terhormat meusan. Mun geus boga duit rek meuli alat-alat nyemir kuring mah yeuh. Kabita ku barudak anu mangkal di terminal, sakali nyemir aya nu mere 500 perak. Tapi keur pandara urang mah asa kagok Jil. Nya leuheung keur budak mah pantes kene ari urang mah. Lah asa ningnang. Mun aya mah neangan nu sejen deui we. Alah nu penting mah asal daek mang. Kumaha lamun urang nurutan batur ngorehan tempat runtah. Na batur ge loba nu usaha kana kitu. Eta mah modalna ngan ukur tanaga jeung kadaek. Kumaha tuh lamun kitu? Mang Dasma ngahuleng manehna ge kungsi mangihan. Batur ngagandong bongsang butut nyekel beusi segede curug. Tungtungna nyekluk mangrupa bakrik pagaweanana. Ngorehan bak wadah runtah. Mangih kaleng dibawa, dus dibawa, plastik dibawa jeung sajabana. Harna kalah ngahuleng mang. Keur mikir mang deh. Asa diingetan deui ku maneh. Jil, tadi malah mamangin gitu teh. Tukang ngorehan runtah tapi ka mana ngajualna. Mamang naik digawe gitu. Asana jeung jajaluk mah mending gitu jang. Tah lamun kitu carana, isukan bari bara main urang nanyakeun ka tukang mulung. Sugan we aya nu ngabejaan. Di mana tempatna panampunganana? Mun geus nyaho urang nurutan. Hayu Jil. Urang ganti di usaha teh ah. Nya syukur tah ayeuna urang leuwih heula geus cangkeng ye. Ada nyeri ye. Nampa suku pareureus balas lelempangan. Saruha mang ge. Mun manggih senal butut mah ngareunah. Lah meuli wengke mah. Kitu gunem caturna Mang Dasma jeung si Bujil. Harita teh kaayaan geus maju ka peuting, duanana ngarengkol di emper toko. Taramatuh di mana we poekeunana. Kadangkala sok balik deui ka urut kamari atawa urut saminggu ka tukang. Ayeuna mah geus teu ngarumas, geus tuman sare ngagoler dina emper toko.
istana kadenge aral ditapu kerengit ke gistuman tarang ngarasula komo si bujil mah lamun rek sare teh sok dagerenengan heula pokna teh pek wae sia reungit rek barang hakan mah coco tatina awak kuring tapi panyakitna ulah jadi pasak ulah jadi kasakit ulah jadi ararateul lamun rek nyocok entong ngahiang kana ceuli kuring rek hees gitu jajampeanana teh da berkah we najan ditapu ku reungit teh manehna mah da geus pasrah sumerah ka reungit bebeja gitu lamun rek barang hakan entong make jeung ngahiang sagala rupa cokot we getih anu gorengna tong jadi panyakit poharanya kocapkeun isukna panumpoe geus moncorong di tebeh wetan cahayana bengras nyangan buana jalan-jalan geus rame deui rupa-rupa kendaraan balawiri sorak klakson patemalan nu leumpang pasuliweur abrul-abrulan nya dina kaayaan kitu Mang Dasma jeung si bujil geus ngamimitian deui usaha Mang Dasma api-api jadi nu lolong muntang kana tak-tak si bujil leumpang lalaunan api-api rumangieung kemana ina Jil di dia malang ka toko mang kapaksa kudu ka imah-imah urang ajarannya sugane aya jurig tumpak kudas anu nyaho aya nu nawaran pagawean sing karunyaeun ka urang cek si bujil amun sorangan padahal mah saha jelemana nu rek mita gawe kanu kitu paling ge ngabalieur jelema teh ulah jauh deui ngalamun teh Jil paya 100 we saimah lah dikumpul-kumpul bakal jadi 10.000 gitu we salah mang ngalamun mah puguh kudu sakalian sing badag kernaun ngalamun aringan ukur 10.000 mah lah manimung maneh mah tuh damang masuk kagok itu aya imah gede itu kurang kadinya mang sok ti ayeuna pasang aksi kade sing halus cek si bujil bari ngaraneg heula panonna malong ka hiji imah anu di pager beusi pantona ge beusi deui diburuan loba tatangkalan yuh nguyupuk pi kabetaheun dihanap ngayapak jukut Jepang meni subur mang kudu peureumnya nya api-api lolong dituyun ku kuring nya atuh nama katayep duanana leumpang lalaunan ngadeukeutan ka lawang pakarangan tekung silila geus tepi terus eureun sarta pok Mang Dasma ngomong pasihan agan pasihan sing hawados kanu teu gaduh ya abdi tos 2 dinten can mendakna da pasihan agan pasihan cek Mang Dasma bari peureum sirahna dangah sedengkeun si bujil mah teu ngomong tapi panonna ceuleuh kawas nu taya tangan pangawasa harita teh di jero ngan aya lalaki ngorasa urang keur sasapu dina teras nu herang ngagencelang ret ka lawang bareh aya nu bara maen teu ngomong terus nyampeurkeun Mang Dasma terus ngomong ari si bujil ngaharewos sing halus mang nyamperkeun tah Mang Dasma beuki halus main sandiwarana sorang ngalengis pika sedihun panon dipeureumkeun kumawean lolong tekung silila jog anyog nu boga imah kadinya naon mang pasihan agan disuhunkeun si bewalasna disuhunkeun si dekana mung sing awados ngabdi nu badan sakieu pasihan agan pasihan nu boga imah teu nemalan leos init deui tapi Mang Dasma jeung si bujil
Can ini sugan pribumi teh nyokot heula duit ka jero. Tekung silila kalau terak sada panto muka. Jeleng aya nu luncat ti pipir imah, cegug ngagogog. Sorana agem handaruan. Mana horeng anjing herder mani jangkung gede. Lumpat mani nyerebet muru kanu keur baramaen. Kebeg Mang Dasma jeung si Bujil ngarenya greuwas. Mang, anjing. Cek si Bujil bari mundur sekaligus. Mang Dasma meh-mehan ti jengkang untung werikat beunta. Burung bang lumpat patarik-tarik. Da sieuneun ku anjing herder. Cakagak ti jero imah aya nu seuri anjingna terus ngagogog. Sedengkeun Mang Dasma jeung si Bujil geus jauh. Lumpat meniti babaranting teu nolih kana naon-naon. Geus jauh kakara eureun napas ngahegak. Jajantung ratu gret ka tukang anjing eueuh. Da teu bisaeun ngudag. Sabab kahalangan ku pager. Si Bujil ngarumpuyuk gek diuk dina sisi pager. Sungut calawak kesangna bijil. Aduh, aya we gua di harianeun eta mah dah. Jeung ngabijilkeun anjing sagala moal mere we dunya. Ah, sial poe imah Mang. Sugan moal aya anjing matak sok eta mah. Ngadenge sorana ge mata kasima. Mailah keur namahan pengalaman. Yuk urang lumbang deui. Kumaha can bebunangan ieu ka mana ayeuna Mang? Nya ka mana we teu pina da urang mah teu boga tempat pagawean anu matu. Kantor urang mah sakuliah kota Bandung. Mun we hitung-hitung apalkeun jalan. Nya yuk atuh. Beral atuh laleumpang deui mending ngalenghoy. Bakatku capek. Saparat jalan galecok ngobrol. Nyaritakeun kajadian anu tadi. Nya akhirna jog anyog ka palapatan. Di dinya mah ramenaker. Kendaraan teh tapi kangentep. Eureun sawareh maju sawareh. Da diatur ku lampu beureum. Malah henteu lampu beureum wungkul. Aya nu hejo jeung koneng. Reg Mang Dasma jeung si Bujil eureun. Duanana rara-tereret nitenan kaayaan di dinya. Di sidik-sidik mobil teh aya anu lila eureuna. Utamana anu kapagat ku lampu beureum. Atuh sajabati kitu Mang Dasma nenyo sababaraha urang tukang baramaen adu ngadu milik di eta parapatan. Barang reg mobil areureun langsung ka jalan. Mapai kaunggah mobil. Jil juga rek ngeunah yeuh. Tuh tempo batur. Nya aya nu ngais orok sagala. Tega pisan eta mah teu karunya ka orok di bawah papanasannya. Kumaha di urang? Nya hayu urang ajaran. Ke lamun ti jurusan ieu eureun buru-buru asup. Papai kaunggah mobil. Beres lah. Kadesing delik. Jil lamun lampu geus hejo buru-buru bejaan. Bisi kadupak mobil euy. Beres lah. Si Bujil jeung Mang Dasma taki-taki. Tekung silila pas lampu hejo pareum ganti ku lampu koneng. Mobil anu keur tarik jadi kenor. Akhirna reg eureun lampu geus beureum. Si Bujil rikat ka jalan terus ngangsorog ka mobil anu keur eureun. Dengan Mang Dasma namprak bari nyorocos ngomong. Beuki pinter ngomongna teh ayeuna mah da geus aya pangalaman. Lumayan aya nu mere saurang. Gede deui merena teh 500 salamar. Nu merena awewe geulis tina sedan. Si Bujil meuni kumetap ibarat nu lapar nenyo dahareun. Leuh eta lameuna meuni amucuy. Cegareun teh sate si Bujil rada balangah teu malire ka lampu stopan. Keur kitu kadenge sorak klakson. Mana horeng lampu geus hejo. Mobil geus maju mangkaning si Bujil jeung Mang Dasma keur dina kakagokna. Mang, hejo Mang. Cek si Bujil gajileng miheulaan luncat ka sisi jalan. Mang Dasma nu tadi peureum api-api lolong jadi buncelik. Sarta nu tadina rumangieung jadi jag-jag. Gajileng nuturkeun si Bujil. Cakakak aya nu seuri tina mobil. Tayohna bae nyahueun kana kalakuan si Bujil jeung Mang Dasma. Nu tadi api-api leuleus jeung lolong. Hari lampu geus hejo meuni jelung-jeleng. Da sieun kadupak mobil.
Tekung silila dua nana geus aya di sisi jalan. Nangtung dinu ieuh teu nyahoan yen ka dirina aya anu merhatikeun. Si bujil marah mai palona malong kana sedan bodas anu beuki jauh. Kata aji ku anu tumpakna, keur geulis teh bager deui. Lah teuing maneh mah jil ampir we. Rumah sabalangah mang palon kuring kabeng bat kuno geulis eta. Eta mah mani amu cuy semu baseuh. Kareueut jigana teh. Naon nu kareueut teh jil? Mamang mah nyaho da peureum. Bisi teh nyaho nu mere duit teh. Istri geulis. Mani mencarang lir widadari lah. Mun kuring boga nu kitu. Muasina kemana-mana rek di karome di imah. Bisi ku batur. Wah, kudu nalipak maneh atuh. Da ditalipak ku batur mah moal daek. Ngeunteung jil. Nah make kudu ngeunteung. Da geus puguh kuring makasep jeung sembada. Goreng sote banewe keur nyamar jadi tukang baramaen. Beus ah. Tu lampu geus koneng deui siap. Jil. Ayo mang. Cek si bujil terus cengkat. Mang Dasma pepeureuman leungeun kenca. Muntang kana tak-tak si bujil. Leungeun katuhu ditamprakeun. Jauh keneh ge kana mobil geus namprak. Kawas tadi mapai ka unggal mobil anu keur eureun. Lantaran kapegat ku lampu stopan. Nu dina truk teu ngomong-ngomong acan. Atuh nu dina beus dibangting laliuk nu dina sedan kalah ngabalieur. Tapi aya we nu haat mikarunya ibu-ibu nu dina bemo mere 100 perak. Tekung silila mobil nu ngantai maju deui. Si bujil jeung Mang Dasma geus nyisi deui. Tungtung nama jadi betah di dinya. Tepati capek. Tekudung hider mapai-mapai jalan. Kitu jeung kitu tapi kaburit. Wanci magrib dua nana geus dariuk di emper toko. Malah di dinya mah loba batur anu sanasib. Aya kana genepanana awe lalaki sarua bajuna dekil. Malah batur mah aya anu tatamalan. Kulit hideung buk gimbal. Paroman haropak pias. Mang Dasma jeung si bujil mah kawilang rada sehat jeung cangker kene. Lain dek teh ka iraha urang teh jil yeuh. Mang magis mimiti bosen ieu hayang ganti pacabakan. Mun urang geus boga pagawean sejen tang teu ieu pagawean teh bakal tinggalkeun mang. Da kuring geus sarua geus bosen atuh era lah. Heuh kumaha dunya. Ira rek menang gandina lamun isukan ai gandina mah. Rek langsung pangsiun moal baramaen deui. Nya ulah bosen ikhtiar atuh mang. Lieur riwayah kieu teh. Balas papanasan di jalan. Cecak mun geus boga gawe sejen mah oream. Mana buntelan? Rek ngagoler heula mang mah capek. Eta tukangeun. Cek si bujil bari nunjuk. Teu loba omong. Buntelan di bebener sisi tembok boleh pak. Mang Dasma ngagoler. Tapi can peureum. Da nyileuk keneh bari ngabayangkeun naon-naon nu geus kaalaman. Si bujil nyarane kana tembok. Sila tutug bari melong ka jalan. Nitenan jalma-jalma anu balawiri leumpang. Nu ngaler nu ngidul. Teu araya kacape. Geus peuting reup sare tibra. Isukna wanci haneut moyan teh geus nyampak deui di parapatan. Geus matuh sok baramaen di parapatan. Da dianggapna babari di dinya mah. Teu kudu cape leumpang. Teu kudu hese neangan tapi risikona gede. Lantaran mun kurang-kurang narikat mah mata kalupak mobil. Tapi da kasurung ku butuh kapaksa ku kaayaan. Mang Dasma jeung si bujil teu malire kana picilakaeun. Nu dipikir teh poe eta mah manehna kudu meunang duit keur namahan penghasilan.
Kira-kira tengah poe kadenge aya suara klakson rada lambat. Jelema pating daringe, malah Mang Dasma jeung si Bujil ge reuwas. Terus elegeg. Loh, aya naon Jil? Walah, tuh Mang, batur ditewakan yeuh. Ditekeun kana mobil. Kumaha urang yeuh? Wah, bahaya itu. Bisa barabe. Ayo lumpat. Cek Mang Dasma bari metot si Bujil. Nu tadi manehna anu muntang kana tak-tak si Bujil, ayeuna mah manehna nu metot si Bujil. Puguh nu parang nenyo mah ting serenge. Aya kituna nu bareng aing teh, oi api-api teh sidik pisan tah. Cek salah saurang panumpang sedan nomerhatikeun ka Mang Dasma. Tapi teu usil nya Mang Dasma lumpat teh hare-hare we teu nuduhkeun ka polisi. Si Bujil meh-mehan katewak ngan untung kaburu saseleket kana salah-salah mobil anu keur ngantai. Blos-blos kalacat kana trotoar, terus lumpat blus kana gang leutik. Duanana lumpat rusuh ngahegak bakat kusieun. Untung polisina ngan saeutik. Ari tewakan loba atuh teu kungsi diudag Mang Dasma jeung si Bujil mah. Cul we diantep jabajib polisi teh geus pinuh deui. Kocapkeun si Bujil jeung Mang Dasma geus tepi kanu aman gek diuk dina tembok got. Kamu bau cai kalomeran tapi didinya yuh ngarinah keureuh. Aduh hadena buru-buru lumpat. Lamun teu teh lapor bakal dibawa ku polisi. Tadi kareret kumang batur mah ditaekeun kana pikeun. Nah make ditewakannya Mang asa teu kaharti. Ih Jil, sanyana masalah barang main dina parapatan teh. Sabab bisa wae aya kejadian karupak mobil. Pan anu rugina mah urang-urang kene. Jaba ngaganggu kana kalancaran lalu lintas, ngaganggu kana ketertiban umum. Jadi teu meunang sanyana mah bahaya. Cek saha teh Mang? Bari eto memeh bara main Mang sok ngadenge katerangan. Jalma nu ngardi jeung da kaharti we ku urang oge. Memang ngagokan eta teh malah lain anu bara main wae. Nu ngagokan teh tukang dagang asongan ge sarua, teu meunang teh. Heuh sanyana mah kaharti ku kuring oge. Ngagokan pisan usaha di parapatan teh tapi nu dagang koran balawiri, nu dagang elap, dagang cai, dagang rokok wah segala aya. Jigana engke mah dagang baju ge diasongkeun di parapatan nya Mang. Ish. Ari maneh Jil. Moal bisa atuh geus puguh ayeuna ge. Geus mimiti ditartibkeun. Barudak anu sok dagang di parapatan teh dibebenah dipindahkeun ke tempat anu leuwih hade. Teu meunang dagang di parapatan teh. Utamana mah mun lumpat ka jalan nawarkeun dagangan ka panumpang mobil anu keureureun. Nu bara main ulah deui. Kumaha urang atuh? Alisna mah teu mimiti isukan urang eureun we atuh Jil. Hari eureun bara main rek ti mana menang duit. Kelanan Mang. Ulah rusuh teuing. Pikirkeun teh keur gantina ieu. Kieu Jil. Ayeuna urang dahar heula geus dahar urang neangan panampungan beusi itu adea. Mun geus mangi urang ganti profesi. Urang usaha sejen. Si Bujil ngahulang mikiran usul Mang Dasma. Dipikir-pikir beki kapikir, dirasa-rasa beki karasa. Nyeh seuri. Bener Mang. Kudu teh ayeuna di baladah. Hayulah satuju teu naon-naon. Ieu aduh urang jajan heula we. Geus kitu mah eta dua jalma teh laleumpang rek neangan warung. Teu kungsi lila geus manggih jongko. Gigireun jongko loba beca nu bogana keur dalahar. Bari ngobrol, Mang Dasma teh asa-asa buis ka jero. Gek diuk dina bangku panjang. Sangu dua Bu. Mangga Ujang. Tukang warung awewe geus rada kolot. Hari tak keneh ngaladangan sangu sapiring dibanyur ku sayur kacang beureum. Song dibikeun ka Mang Dasma
jeung si bujil telah bawa omong calebak dua anak adalah harap bangun nikmatin pisan dengan teh ditambah kukurupuk jeung Neng Nong cager wara gitu kamu jeung Neng Nong dinten ayeuna dugi ka dieu heula insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu ka-18 nuhun kana perhatosanana hapunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.